Waalaikumsalam. Wih, di mana ya anak bapak nu kasep? Wih, yuk. Nope. Pak, Iya. Naon? abi hayang pinter hayang kapandang ku batur. Terus? Laju abi pak disebut kiai. Bagus. Anak bapak hayang pinter, hebat, hayang pinter, boga ilmu gagah. Boga ilmu bisa ngaji, bisa menerang-nerangkan hukum gagah. Tapi lamun hayang kapandang jeung disebut kiai. Haroh. Emang kurang gitu pak? Salah. Salah jelas. Ingat, lamun urang loba tinggudak dunia bisa ngagusur urang ka neraka. Asup ka neraka malain ku maksiat bae. Ku ilmu ka neraka bisa asup. Nu hade iblis geh anu arana taina ajajil dosen malaikat ngajar malaikat sewaktu di surga baheula. Tapi kubuh-buhan eta iblis sombong kita sujud ka Nabi Adam. Tedaekeun karena iblis ngerasa sombong sari panggagahna. Tidinya iblis keluar di surga ku gara-gara gede ilmu tapi teu diiringan ku akhlak. Lamun ku maneh hayang boga ilmu kudu makrunatan bi akhlak, kudu dibarengan ku akhlak. Nu hade loba jelema nu gede ilmu tapi lamun akhlak kurang naonan. Al ilmu maun, al akhlaqu yaun. Ilmu adalah air, akhlak adalah wadah. Apabila air tanpa wadah, wadahnya pecah, tidinya ilmu geh acak-acakan. Paham? Kuari paham? Paham tak? Paham pak, paham. Abi mungkin tak bisa ngaji. Mungkin pasti bisa ngaji. Lamun kumaneh daek ngapalkeun, daek tawakal, sabar dina pada nyara ilmu, pasti bisa ngaji. Lamun kumaneh ngedul terek ngapalkeun jeung belajar, mana mungkin bisa ngaji moal. Kan abi mah anak bapak, anak kiai. Ajan teu ngapalkeun ge bisa meureun. Astagfirullahalazim. Bapak tengah rasa kiai, batur ada manggil kiai ke bapak, silahkan. Kumaneh bisa ngaji lain ku sebab turunan. Bisa ngaji boga ilmu lain ku sebab turunan. Ingat bahwa jalma bisa ngaji eta hiji ku tekun, nu kedua ku belajar. Loba anak kiai jadi bangsat, tapi teu saeutik anak bangsat jadi kiai. Ulahkeun kumaneh anak bapak jalma biasa. Contoh baheula Nabi Nuh ngabogaan anak ngaranna Kanan. Nabi Nuh seorang nabi kekasih Allah, tapi anakna kafir nu ngaranna Kanan. Istighfar. Bapak izi kali. Wow. Ya, seperti itulah kehidupan. Easy, tidak easy harus disyukuri. Kenapa kau nangis? Kunaon sih curik? Sedih. Masya Allah, anak bapak terah kesentuh hatena, ya Allah, alhamdulillah. Bapak bulan sedih. Aku suku kabel merokok. Kau belum rokok? Sorry nak, sorry. Karena alkohol bila duhon kasamai bila nujum. Kopi tanpa rokok bagai langit tak berbintang.